langsung kan pertaruhan kaiji cara nami lengkap akang perkenalkan nami lengkap Kartiwa Maulana kawin di mana kawin di Sanca naon alasan Hasan lambat kan eskul pas Kibra alasana hiji hoyong perdalam dina ilmu baris berbaris sareng kanggo dasar modal kanggo budak cita-cita. Tira akan lebet eskul pas Kibra dari pertama lebet SMA negeri 27 Garut. Kelima diajarkan usaha akan kekumpul akan lebet eskul pas Kibra. Itu diajak usaha lagi eta kahoyong ngalira. Di mana dilaksanakan eskul pas Kibra teh? Di SMA negeri 27 Garut. Nah, bet kersa akan jadikan ketua eskul pas Kibra. Sabab abdi gaduh tekad hoyong leuwih majengkeun eskul supados leuwih dikenal ku sakola-sakola anu sanes bahwa eskul pas Kibra di SMA negeri 27 Garut sami sareng eskul-eskul anu aya di sekolah-sekolah di sana. Saat kekumpul anu menunjuk akan menjadi ketua pas Kibra. Akan ditunjuk, abdi nyalurkeun nyalira kanjeng ketua. Akan nyalurkeun kanjeng ketua. Sabab abdi hoyong leuwih majangkeun eskul pas Kibra ka SMA 27. Naon kelebihan akan dibanding anggota di sanesna? Abdi teu gaduh kelebihan da sadayana ge jalmi sami cuman abdi gaduh tekad anu leres-leres dina eskul pas Kibra. Sareng tekad abdi ge moal lancar pamit ge dibantos ku rerencangan anu sanes. Naon wae kagiatan eskul pas Kibra teh? Pas Kibra teh kegiatan anu aya di eskul pas Kibra nyaeta latihan mingguan, terus latihan gabungan antar sekolah Sanggarut Selatan, sareng aya bakti-bakti sosial. Panca pokoe biasa kang malatih dina kadisiplinan sareng ameh leuwih tiasa manajemen waktu. Kumaha cara akan ngajar materi pas Kibra sedengkeun anggotana seueur nu santragan. Cara nyampaikan materi abdi itu langkung itu kirang sami sareng nyampaikan materi sapertos guru da dibantosan ku rerencangan anu saantrangan. Saterang abdi teu acan aya prestasi anu dicapai ku eskul pas Kibra dupi di tahun-tahun kapungkur teu acan aya kesempatan kanggo ngiringan lomba-lomba anu aya di luar sekolah. Bangga bilih bade ngapromosikeun ieu eskul pas Kibra. Promosikeun ieu eskul pas Kibra. Perkenalkeun nami abdi Kartiwa Maulana. Ameh kurang henteu korupsi wae kana waktu. Ya, tos hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dia sering pada wawancara ketua eskul pas Kibra neta Kang Kartiwa. Langsung kan pertaruhan kaiji panceun Mas Tamin Basrianto sering Kartiwa. Langsung kan pertaruhan kaiji cara nami lengkap akang perkenalkeun nami lengkap Kartiwa Maulana kawin di mana? Kawin di Sanca. Naon alasan Hasan lambat kan eskul pas Kibra? Alasana hiji hoyong perdalam dina ilmu baris berbaris sareng kanggo dasar modal kanggo budak cita-cita. Tira akan lebet eskul pas Kibra dari pertama lebet SMA negeri 27 Garut. Kelima diajarkan usaha akan kekumpul akan lebat eskul pas Kibra. Itu diajak usaha lagi eta kahoyong ngalira.
Di mana dilaksanakan ekskul paskibra teh? Di SMA Negeri 27 Garut. Nah, bet kersa akan janten ketua ekskul paskibra sabab abdi gaduh tekad hoyong leuwih majengkeun ekskul supados leuwih dikenal ku sakola-sakola anu sanes bahwa ekskul paskibra di SMA Negeri 27 Garut sami sareng ekskul-ekskul anu aya di sakola-sakola anu sanes. Saat ukur anu nunjuk akan janten ketua paskibra Akang teu ditunjuk, abdi nyalurkeun nyalira janten ketua. Sabab abdi hoyong leuwih majangkeun ekskul paskibra ka SMA 27. Naon kelebihan akang dibagi anggota nu sanesna? Abdi teu gaduh kelebihan da sadayana ge jalmi sami cuman abdi gaduh tekad anu leres-leres dina ekskul paskibra. Sareng tekad abdi ge moal lancar pamit ge dibantos ku rerencangan anu sanes. Naon wae kagiatan ekskul paskibra teh? Ekskul paskibra teh kegiatan anu aya di ekskul paskibra nyaeta latihan mingguan, terus latihan gabungan antar sekolah Sabari Selatan, sareng aya bakti-bakti sosial. Mana paling sapopoe biasa kang malatih dina kadisiplinan sareng ameh leuwih tiasa manajemen waktu. Kumaha cara akang ngajar materi paskibra sedengkeun anggotana seueur nu santragan? Cara nyampaikeun materi abdi teu langkung teu kirang sami sareng nyampaikeun materi sapertos guru da dibantosan ku rerencangan anu santragan. Saterang abdi teu acan aya prestasi anu dicapai ku ekskul paskibra dupi di tahun-tahun kapungkur teu acan aya kasempatan kanggo ngiringan lomba-lomba anu aya di luar sakola. Bangga bilih bade ngapromosikeun ieu ekskul paskibra. Promosikeun ieu ekskul paskibra. Perkenalkeun nami abdi Katrio Maulana. Ameh kurang henteu korupsi wae kana waktu. Ya, tos hatur nuhun. Itu